Belarus, wewengkon Mogilev, Desa Riasno. Gareja Sant Casimir. Yeu kumaha gareha dipakai pikeun kasambakti adul. Aya jandela luhureun panto lawang sempit tur luhur. Hayu urang tinggali ti jero wangunan. Yeu jandela luhureun panto. Yeu bisa ditempo jen hiji handela yeu pepeus kana tembok. Aranjeuna mersles pepeus kaluar bata. Leuwih ti diperlukan murah kaluar tepi. Kuring kungsi ngalempengkeun muka jandela. Tapi naha nyieun jandela leutik tambahan. Jandela diperlukan sabab nyieun partisi di panto hareu. Tembok jero gerea yeu di jeunengke. Tingali kana gabungan antara tembok. Di kenca nyaeta tembok utama candi. Di katoya partisi anu di jeunengke. Kalawan nices triangular aneh. Partisi di jeun natina bata sejen. Masonri langkung parah. Kandel sim senteu rata antara bata. Kuring nembongkeun anjeun ti sisi sejen. Jahitan antara tembok jeung partisi ditambahkeun engke jelas ka tempo. Teu aya beungketan bata antara tembok. Jajaran bata teu cocok. Partisi yeu ditambahkeun engke. Biasana aya balkon pikeun paduan suara gareja luhureun lawang. Samemenna teh aya balkon atawa paduan suara gareja. Nalika gareja yeu diwangun aya iklim haneu tanpa ibun. Tapi saterusna iklim robah sarta jadi tiis. Wangunan kedah dipanaskeun. Akumpor logam disimpen di dieu. Aranjeunna pepeus kaluar ekologikal dina tembok masang kompor silindrikal. Teu siga ide arsitek. Yeu modernisasi kapaksa ambe teu fris. Di luhur aya saluran pikeun liang haseup. Teu mungkin salamet di Belarus tanpa pemanasan. Sadaya gedong padumukan sareng umum kedah dipanaskeun. Tapi sacarna henteu periogi pemanasan. Lajeng bencana iklim lumangsung. Gedongna dicanda ku para ulama. Aranjeunna masang kompor. Ngadamel balkon pikeun paduan suara, sareng ngarecah jandela, ibadah gereja mimiti dilaksanakan. Tapi samemehna wangunan yeu miboga tujuan beda. Wangunan yeu diwangun pikeun tugas praktis khusus.